tujuan mah ibadah. Dalam lain ibadah mah bakal pusing ibu. Terus depan beren ibu teh kawin ka salaki teh hayang senang hayang capek. Cing ibu nikah ka bapana hayang senang hayang capek. Hayang senang, hayang dibagjakeun atau hayang diripuhkeun. Hayang dibagjakeun. Daripada kenyataanana kudu ngalah, kudu ka sawah, kudu ka kebon, naon deui? Kudu ka gunung, nyangan kopi, beres itu? Kudu ka mana deh? Kudu ka pasar. Geus poho kan baheula mah berparawan, halis goreng di tamahan, karena ditanam, beres? Panon pan baheula teh goreng di tamahan jadi ngahejoan, gitu. Beres teh. Atuh untuk kulantaran yang ketinggali halus di rantean, terus gitu. Pipi supaya ketinggalina bersih di naonan, di wedakan. Awak atuh ulah supaya kaangse bau kelekna di make minyak sengitan, terus gitu. Atuh kutang supaya ketinggali halusna buat meuli nu weuteung, beres. Pan ayeuna geus boga anak loba di talian Colombia. Anu seuri eta rumasan. Nya. Atuh initan ge pan ka sawah hiep. Cek sare tekan baheula mah anyaran. Teu wantun sare di kamar can make minyak seungitna. Ayeuna mah pan kadang-kadang 2 poe teu mandi oge. Pasal laki hayang tetulus keluarga tina kelek. Lamun tujuan lain ibadah bakal masalah Pak. Sabab tadi teh tujuan kawin teh sok sadayana oge. Lamun lalaki hayang senang, nah tadi geus kawin teh gini betribu. Kudu nyangu, kudu rumah wadah, kudu ngepel, komo mun salakina pagawean sare wae. Salakina pagaweana eueuh kadae. Ya, budak kering, ada salaki itu tanggung jawab, kalang diweukeun kolot. Pan aya di sanes mah. Boga budak teh dibikeunnan kami toha, eueuh beas, nyokot kami toha, majarkeun nginyeung. Aya gitu di dia. Edek nyangu, eueuh suluh, majarkeun teh. Ngalana teh lain kaleuweung, ka mana? Ka pipir, ka nu kolot. Aya gitu di dia aya. Nah itu begitu ada omong boga salaki kalaka hayang jajan minta ke bapak boga budak hayang jajan kalaka ditahulin kan nimina jeung ka akina kumaha itu begitu tah di dieu sok loba jelema anu katipu anu kajebak nu akhirna dengan secara tidak sadar awewe sok nyarios tina bahamna hayang disarahkeun leres gitu. Terus gitu, talamun aya awewe minta disarahkeun, eta awewe putus tina rahmat Allah. Tekenging ibunya dari ibadah, tapi urang gedah kumaha? Sok ayakeun musyawarah. Rek ibadah kuring rumah tangga. Mata tanamkeun urang teh. Nya tujuan anu betul-betul ikhlas karena Allah, niat sucina mun salaki kawin ka awewe teh sejar ibadah, lamun awe oke saja bade ibadah. Tadi mana tujuan bade ibadah? Insya Allah bakal tumanin. Nah, kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga keruntut raut sauyunan bari make aturan pangeran. Kacai getol mandi kadarat daraek sarolat. Boga kahayang dari ibadah teh kudu musyawarah rek ibadah. Menyadik rek ibadah teu musyawarah. Sok musyawarah. Hayang meuli lemari musyawarah, hayang meuli TV sok musyawarah, hayang nyieun imah sok musyawarah. Musyawarah antara besan namit bapana jeung bapana. Tuh, musyawarah antara dulur jeung dulur, musyawarah antara salaki jeung pamajikan, musyawarah jeung tatangga. Ulah dugikeun ka aya masalah teh kolot teu apal, dulur teu apal, tatangga teu apal. Ketika aya masalah harap
minta bantuan ka kolot, minta bantuan ka dulur, ka tetangga jeung sanesna. Tah eta teh jalmi nu kitu teh lepat ibu. Kedah musyawarah. Sabab dina hadis Rasul dicarioskeun saur Sayyidina Ali kana aksar musyawaratin li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Geus kabuktosan saur Sayyidina Ali Kangjeng Rasul teh anu seueur musyawarah jeung para sahabat supaya ngahasilkeun masalah anu barokah, ngahasilkeun masalah anu sepakat anu kadituna bakal kenging pertolongan ti Gusti Allah.